Mangga mitra urang lajengkeun nya. Wilujeng ngadangukeun kumaha. Waktu nu ditunggu wanci nu dianti. Nitihuan kana wanci ninggang kana mangsa anu geus ditangtukeun. Nyahirna geus aya katangtuan yen poe isuk teh bakal diayakeun di acara hiburan ngadu hayam teh. Eta di lembur Cihonye. Pikeun bajangat mah eta kasempatan teh pikeun ngayakeun balitungan ka Citarman. Puguh we keun manehna mah bungahna keur. Geus teu sabar hayang nyorang waktu isukan. Baraja geni. Sia teh isukan teh bakal tandang euy. Bakal makalangan. Mah sia teh kudu unggul. Kudu bisa mulangkeun ka nyeri hate. Mayar kawiwirang aing sia ku cara ngerehkeun si jeluk. Bajangat bari ngusapan si Baraja geni we. Sedengkeun nu sapana mah eta hayam teh katingali beureumeun tah. Jeung desa jeroning hayam teh kapanan. Anu ngancik nya eta Prabu Galungga teh. Eta Raja Siluman teh ukur cacarita we sajeroning hatena. Isukan aing. Bakal aduh-adupan jeung si jeluk. Waktuna aing ngalakukeun tindakan. Pokona mah geus bisa ngalehkeun si jeluk mah. Alias si Purbangkara. Aing bakal luasa pikeun mawa si Doyo jeung nu jadi anakna. Sabar. Cik eta nu ngancik dina awak si Baraja geni. Sabada ngerasa cukup mah atuh ngusapan si Baraja geni. Jeung diilikan hayam teh ku bajangan. Saterusna mah diampihkeun di bae. Ka kandangna sup atuh katepas. Wanci kiwari mangga sereup-reupan halimun gunung mimiti nyimbutan lembur. Tonggeret ngageret sorana marengan hibarna cahaya layung. Mapak datangna indung peuting. Ambu Uti ningali salakina bangun nu bungah teh. Pok atuh tumanya. Naon abah kawas anu meunang ka bunga Suraseuri kawas hero taun teh. Katinggalin aku. Ambu mah Suraseuri sorangan taun. Buah-buah we. Pemikiran anu ngoranya. So kamana wae cacapek teh. Abah mah bunga sote Suraseuri. Sabab isukan bakal ngiluan di acara ngadu hayam. Si Baraja geni teh bakal diadukeun ngalawan si jeluk. Sangkan bisa mulangkeun ka nyeri hate. Kapan geus nyaho hayam si Sambar nyawa teh modar. Sawatara waktu ka tukang. Kitu ku tantehnya. Panyate inget kanu ngora taun teh abah. Ngora-ngora ti mana? Nu ngora ti mana hordeng ari ambu. Abah mah teu kapikiran boga anu ngora. Lamun kanu peuteuy ngora, jengkol ngora, abah ge hayang. Ari randa ngora mah tangtu bakal jadi piomongeun dina resepna oge. Nya atuh. Pek we rek coba-coba hianat ka ambu mah. Nantang tu meureun moal dibere ampun tah. Lamun boga hayam teh tangtu bakal dikececet we ku ambu mah dipencit. Nya moal ambu mah. Ulah bari na oge. Abah mah bakal satia. Taun teh so kamana wae si ambu mah. Cemburuan kitu. Geus abah mah rek sare jeung cara rape diisukan bakal init ka lembur Cihonye taun teh. Bahajangat mah bari ngocengkang. Manehna asup bae kanggon. Atuh ambu Uti ukur ngahulang we sorangan. Gap kana seupaheun. Bulaeh ambu Uti mah ngadon nyepah heula. Harita anu nganti waktu isukan teh lain bahajangat hungkul. Teteh lah sakur pamilon anu arek miluan kana acara ngadu hayam.
Maranehana ge geus teu sabar hayang geura-geura isukan. Ari nu ngiluan eta acara ngadu hayam teh alias pamilon. Kiwari mah nambahan anu ngiluan teh. Tisuklakna tisiklukna pada panasaran. Hayang ngilukan eta acara. Sakur-sakur anu boga hayam adu anu geus baloga ngaran mah. Maranehna penasaran hayang milu we cenah. Ngadukeun hayamna. Utamana mah hayang ngalawan si jelug anu geus jadi jago unggulan. Anu geus kaceluk ka awun-awun kakoncara kajana pria. Hayam jago nu pilih tanding teh saeutik jawara tukang adu hayam nu rabueu ti mana-mana. Malahan mah aya anu kabeneran ti tatar pasunan oge. Kabeneran ngadenge beja ti sobatna. Nya cenah nu kungsi lalajo yen di lembur Cihonje teh sok aya acara ngadu hayam, malahan mah aya hayam jago anu hebat anu nalah si jelug. Eta sobatna anu geus dilacicing di tatar Pasundan teh kabeneran kara balik ti Jawa bari mamawa hayam adu. Nyaeta anu nalah Mas Warso kiwari keur ngarobrol we di imahna Jangkarna di sobatna teh. Pok atuh warita Mas Warso teh kacarita. Tak jadina kuring nate panasarana kana hayamna anu ngaranna si jelug. Ngetana bener ngayam ngadu anu hebat. Pok bejakeun kasih Mas gitu ngurang panasaran. Bener Mas, hebat we eta hayam teh. Ugu ge can aya nu mampu ngelehkeun. Tiap musuhna ukur ku sageprakan Mas. Langsung we eleh jeung paeh. Ngajeng jehe rehe geus jadi bangke Mas. Ngaduh, ngurang jadina panasaranan. Kudu ngabuktikeun. Sebab kapanan ngurang oge kabeneran boga hayam anu hebat. Anu dingaranan si kalak ngireng. Hayam jago anu geus arang langka. Ieu hayam teh warisan. Ceuk eta Mas Warso nu memang boga hayam adu. Anu arang langka. Sabab hayam teh warnana hideung. Sawak awak ti mimiti ceker. Nepi ka jawer kawas hayam mencamani wae. Ngan bae mangrupakeun hayam adu. Ya Mas, kuring ge panasaran nah mampu sikala ireng teh ngelehkeun si jelug Mas. Mun heug bisa unggul teh tang tuwe, hayam Mas teh bakal ngelebet ngaranna. Lain ngana ukur di tatar wetan, tapi di tatar Pasunan oge bakal kasohor Mas. Memang bener. Sekala ireng geus boga ngaran. Malahan mah di Jawa mah geus eueuh anu sanggup pikeun yang hareupanana. Tapi na ngapanan ngieu hayam oge warisan tinu jadi lanjek. Nyaeta lanjek ngurang anu maot. Basa kemari nyadepikeun wae ka ngurang. Sabab anu jadi pamajikanna mah henteu resepeun ngadu hayam. Ya bener atuh. Eta pamajikanna mah mau resep ngadu hayam kapan awewe atuh Mas. Nah, ari Mas. Bener oge. Ceritaan maneh. Nya enya ari ngawewe mah moal resepeun ngadu hayaman. Cek eta sieum Mas. Nya pokona malah isukan makan we ku kuring diantar Mas. Ari Mas panasaran hayang ngadukeun eta sikala ireng jeung si jelug mah. Keun we lah. Ya mudah-mudahan we atuh unggul Mas ah. Teh sikala ireng teh nya jadi penasaran lah. Jarang atuh hayam jago anu nyebana sagala rupana hideung Mas. Hideung meles kitu nya lah. Aneh pugu ge. Eta sobat manehna teh heran. Lian ti Mas Warso anu nunggu-nunggu wanci isukan teh. Teh lah aya deui anu sajena. Malah di salah hiji lembur tepati jauh ti lembur Cihonje. Aya saurang awewe anu keur ngilu ngarareb di salah sahiji imah warga. Eta awewe teh nu nalah Nyai Lasmini
saurang jawara awewe nu resep kana ngaduh hayam oge. Najan pangawakan awewe tapi awakna ngeusi pepel jeung papakeana teh teu cara awewe pada umumna. Eta awewe teh make pangsi ka wasalaki bae. Kula jadi penasaran. Nah bener cenah. Eta si jeluk teh hayam adu nu pilih tanding mah. Ceuk eta Nyi Lasmini tumanya ka si emak iem anu boga ita imah. Pok atuh mah iem teh nembalan. Bener Nyai, mah oge apa itu jadi anak. Nu kungsi lalajo cenah pokona mah hebat. Saeta we lawana teh eueuh nu manggap mulia. Eueuh nu karuat lila. Pek we engke tanyakeun ka anak emak, Nyai. Anya emak, kamana atuh ari anak emak teh? Wayah kiwari can aya mulang geuning. Keur nanyakeun pagawean Nyai. Eta ka Mang Ading. Sugan we aya pagawean. Kamaranan anak emak mah ukur kula kuli we di kebon jeung di sawah taun teh. Jadi kitu nya emak. Keun wang dagoan we ku kuring. Ya hampura we ieu teh kalah kengilu monok di dieu. Yang nuhun pisan emak geus haat ngampihan ka kuring. Satadina mah rek ngadon sare di luar we. Keur kuring mah teu jadi masalah. Najan sare dina luhur tetangkalan oge. Nya teu naon Nyai, emak mah teu kabeuratan. Da karunya atuh pangawakan awewe peuting-peuting. Kukulunuhan di luar mah. Mata kumaha teh ditalek we terus diampihan. Tapi najan nilik tina papakeana masih Nyai mah lain kawas awewe biasanya. Mangrupakeun jawara meureun. Lain awewe sambarangan. Ngan bae tetep we ari kangaran awewe mak teh melang Nyai. Anya mah. Kuring memang bisa kan ilmu silat. Sabab awewe oge kudu aya pangabisa mah. Pikeun ngabela diri. Kabeneran nu jadi bapak teh saurang jawara. Nya ilmuna teh diturunkeun ka kuring. Najan ka pangawakan awewe mah. Waingan atuh ari kitu mah jeung deui. Si Nyai teh jeung resep ngaduh hayam taeun teh. Kapan teu ilahar. Aya awewe resep ngaduh hayam Nyai. Anya mah, sakuring teh sering babarengan jeung nu jadi bapak. Kabeneran nu jadi bapak oge resep kana ngaduh hayam. Nyata ka resep teh nurun oge ka kuring mah. Kitu na kuring teh jadi kadienakeun resep ngurus hayam jeung ngadukeun hayam. Paingan atuh Nyai heuh. Ai kitu mah. Tah. Kawas seorang anak emak tah geus balik ngelutrak muka pantau taeun teh. Bener we. Kajero eta imah teh aya nu datang. Taya lian ti Mang Amri. Anak nasi emak iem anu tadi diobrolkeun. Barang sok katepas katingali di tempat anu keur diuk jeung ngobrol jeung nu jadi indungna. Saurang awewe. Pok atuh Mang Amri teh sacarita. Aduh, tamu geuning. Aduh. Nepangkeun. Sim abdi Amri dupi ieu teh saha? Ngaran kuring Lasmini. Kabeneran kuring teh milu monok di ieu imah. Anya sabab kapeutingan. Jeung deui arek milu acara ngaduh hayam di leumeur Cihonjek. Jadi ieu teh putrana si emak iem nya. Cek eta Nyi Lasmini. Aduh, laras Mang mah putra nama Yam. Oh, jadi Nyai teh ngiringan acara ngaduh hayam di lembur Cihonje nya. Aduh. Aneh atuh kaget Mang mah ya. Aya awewe resep kana ngaduh hayam segala rupa. Aduh, punten Nyai punten ya. Dia ngasa aneh Mang mah. Nilik tina raksukana mah Nyai mah kawas pamegat bae geuning. Mata Mang tadi teh ada ngahuleng. Nya sujang si Nyai mah. Najan pangawakan awewe.
Ulah kaget sabab saurang jawara wanita taun teh. Oh, paingan atuh mah kitu mah aduh. Kek. Mana hayam nyi? Aduh, akang mah jadi hoyong emang maksudnya aduh. Punten. Mun hoyong terang ye, Mang teh. Ya. Pada gadukeun hayam teh tang tos we meureun canak hayamna teh. Anya Mang, aya hayam mah diampikeun di paranje di pipir. Kabeneran cek si mah teh aya paranje geuning. Oh, nya. Duh. Alah. Bunur aneh emang mah duh kakara ningali ye panggih jeung hiji awewe nu anya jangan pangawakan awewe. Tapi teu tingali kawas awewe si nyai masing sakieu aduh. Tapi najan kitu ge ai rupa mah ngeulis geuning aduh. Ah. Tiasa wae si Mang mah. Anya hayam kuring anu nalah si Dugul teh Kang. Hayong diadukeun jeung si saha eta teh anu unggul teh? Anya si Jelug cenah. Oh. Jadi hayam nyai teh di ngaranan si Dugul. Aduh. Anya pugu ge anu jadi jago teh. Anya di acara lemur Cikonje nya teh si Jelug nyi lah. Kek. Nah, berarti sebat si Dugul sagala tuh. Anya sabab hayam kuring mah turun dulu mah. Sirahna teh eueuh buluan. Malah awakna oge teu kabeh aya buluan. Teu ngaranan hayam turunan ti hayam Segon Mang. Anya ti luar negeri. Mun teu salah mah hayam Vietnam Kang. Mang. Teu naon atuh bade nyebut Mang akang oge. Teu langkung nyai eta mah teh nyong nyimas. Aduh. Ugu akang teh disebut akang mah lah. Ada muhun. Duh, mani gempeur. Tos we Mang lah. Alah. Hayam sae atunya ari kitu mah nya. Eta kakocapkeun cenah hayam Saigon mah. Lakung sae jeung langkung kuat tibatan hayam Bangkok teh nya. Aduh, Mang jadi penasaran. Mun heug diadukeun eta si saha teh? Namina teh si Dugul. Nya jeung si Jelug. Aduh, penasaran pugu ge. Nya kuring ge pugu penasaran Mang. Nya kitu teh si Jelug teh hayam hebat. Ih, sumuhun. Da eta we. Tandangna teh luar biasa ku Mang disaksian teh. Eta ningali hayam Bahjangat oge si samar nyawa anu tos kasohor. Ugu kapan di acara ngadu hayam lemur Cikonje mah. Terus aya dua nawe si samar nyawa teh. Eta kurang sageprakan ku si Jelug mah langsung ngusak. Tapi kan kapaehna. Pokona mah kuat pisan lah. Hayam si Jelug mah jeung deui jangkung ageng nyi. Anya Mang kuring jadi penasaran isukan hayang gara-gara diadukeun tah si Dugul teh. Nya muhun nyi aduh keun we lah enjing ge. Lamun bersama dianteur ku Mang bakal dibobatohan lah. Boga we atuh si Dugul teh unggul. Ya nuhun we atuh Mang. Pami bade nyarengan abdi mah. Kuku ge atoh pisan aya disarengan ku Mang mah. Nyasok we atuh anteur isukan mah sujang. Mudah-mudahan we hayam si nyai teh bisa unggul kitu. Anya nuhun atuh mah. Mudah-mudahan hayam abdi teh tiasa unggul. Sok we ayeuna mah gerareuhkeun taeun teh nyai. Kapan teh karasa ari ngobrol mah. Kaayaan teh geus peuting ieu teh. Alah nyanyi sok ayeuna mah gerak kulemkeun. Supados enjing teh seger keun we enjing mah ku Mang dianteur. Anya atuh. Ieu panon kuring ge ngecapal geuning. Anya kuring teh ngilu sare bae atuh. Sok tuh kaanggon nyai da geus di beberes ku emak tadi teh. Kojengkang atuh Nyi Lasmi teh nguru ka anggona. Kayaan peuting teh beuki sepi di luar ukur kadenge sora-sora satu peuting anu disarada. Pangeus eta imah ngadon sarewe. Malah manggeus talibra sarena teh geus ngambah alam impiana sewang-sewangan. Tinggal nganti-nganti wanci suka.
pikeun di lumangsungna acara ngadu hayam di lembur Cihonje eueuh ieu teh waktos nanya cekapkeun heula dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna manganuhunkeun tina sadaya perhatosan hapunten tina sagala kakirangananya tong hilap di like di komen oge di subscribe sawadaos channel Emang teh langkung majangnya supaya semang langkung semangat dina ngadongengkeunana mugia baraya di manaya dina kasehatan lahir cenang batin tiasa kahibur ku dongeng Emang sok sanaos dongeng masajannya Emang pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak